Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Puji sinareng syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda nggoning nyang hareupan Bang Balu COVID-19. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut nu dijomantarakeun langsung di SMP Negeri 2 Garut alpukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS Kali Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 1 anu ngawengku 3 kompetensi dasar. Dinantos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyaksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang tepang deui dina video pangajaran basa Sunda kelas 8. Ti payun hideuk parantos diajar ngeunaan wangenan dina novel. Ayeuna urang medar ngeunaan ciri-ciri nu aya dina novel. Unggal karya sastra ngabogaan ciri anu mandiri. Naha? Sabab ciri mangrupa hal anu ngabedakeun antara karya sastra hiji jeung karya sastra sejenna. Lamun diwincik ciri-ciri dina novel miboga 8 ciri nyaeta anu kahiji. Umumna novel teh mangrupa carita rekaan. Anu kadua, umumna nyaritakeun kajadian kahirupan manusia sapopoe. Katilu, palakuna teh ku jalma. Ciri nu kaopat dina novel nyaeta jumlah palakuna leuwih ti hiji. Anu kalima, caritana panjang, adegan leuwih lengkap. Kagenep, mangsa kacaturna lila. Ciri nu katujuh nyaeta kaasup kana wangun sastra modern. Dina nangtukeun latar, utamana latar tempat. 8. Dina lilingeran logika jeung anu kasalapan nyaeta kajadian caritana teh leuwih ti hiji kajadian tapi ngawangun hiji carita. Kanggo ngantepkeun pedaran ieu aya pancen anu kedah dipidamel ku hideuk. Pancena aya dina modul. Mung sakieu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya. Nggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kali jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur, pamungkas sanggem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa Sunda Nanjung Salawasna.